Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat-sahabatku di mana Anda berada, mudah-mudahan kalian dikasih kesehatan dan panjang. Amin. Jangan lupa tonton terus video kami Tim Bodoran Official. Jangan lupa juga subscribe-nya, jangan lupa juga like dan komennya. Oke. Berapat namun Hormat gerak. Bagus dia. Oh, beragus. Tegak gerak. Woi. Biasa bae jeung kieu dong aing. Ieu ketua naon urang kita ngumpul di dieu. Jadi kieu nya nya. Sararia ku aing dikumpulkeun di dieu ku aing. Aing ayeuna endek tapa heula tah guru aing 40 poe 40 peuting nya. Jadi selama ieu aing tapa 40 poe 40 peuting eta engke aing ngegantikeun. Laju saha ketua ya gagantina? Aya aing ku aing ayeuna endek ngetes si Bosek, si Koyon ku aing nya. Sugan manehna salat totalitasna ka aing tuh kan aing beneran jasa manehna nurut jasa kan aing nya. Jadi selama ieu aing mati geni 40 poe 40 peting eta selama ieu si Koyon heula. Oke teu dia. Kudu nurutnya kan aing gitu tah ayo terus dia pilih teh sebari ngetas si Koyon dia ayo aing nek rumput kana nya di burinya siap yang guys Aing yang jadi ketua mulut. Oi, Mai. Dani. Si Gribo mana? Tinyaho kemuana bata. Laki tuh si Kribo di mana? Teu nyaho di bejan tunyo-tunyo tunggu denge. Aing mah leungit teu ka manehna manehna mah. Ka mana? Dan si Kribo. Teu nyaho. Bener ih kemana ih? bener Cenah mah deket tapa. Apa kemana? Tinyaho di makam keramat ngomong nama. Nah heula ko aing tibare sesuatu ko aing heman. Asna aing jangan si Kribo lah. Oh geus itu. nah cek aing ge mantepnya si Koyon menyatu Nyamuran bos. cek aing ge aing bener si Koyon itu bakal bagus jadi pemimpin bener tuh Sararia kudu setuju kan aing nya Oh, gitu nya geus aing pokona lamun geus kieu mah bagus si Koyon dinya aing snek ditu nya oh geus itu. geus oke nya Sip. Aing sebenarnya itu setuju bisa teh ya. Si Koyon jadi ketua. nya iya bener setuju Ya setuju teh jing. itu gua mah terpaksa be Woi, kunaon ya bahagia amat. Ada kieu aing endek diangkat jadi ketua tongkrongan ku si Kribo. Ketua naon ieu? Ketua tongkrongan. Wah, dia mana jadi ketua bansos meureun nya. Iya aing mah serius. Si Kribo ngomong aing dek diangkat jadi ketua tongkrongan. Kan bisa gitu sih. Ngalah, soalnya si Kribo ndek ketapa 40 poe 40 peuting. Jadi untuk sementara aing dek diangkat jadi ketua. Mantap lah jadi ketua tongkrongan ya. Emang si Kribonan tapak ke mana? Si Kribonan dek ketapa ke keramat keruhun cenah 40 peuting. Aing dek diangkat jadi sebagai ketua tongkrongan aing. Aing geus teu kawawa aing dek jadi tongkrongan ketua. Karena dia si budak denulian kudu nurut kana aing karena aing dek diangkat jadi ketua. Ih, teu daek amat aing nutikan jelema-jelema eta. Cenah ku aing teu daek kok bahaya geus aing nyangan si Kribo heula. Oh geus ke ditu. Dia kenaon? Ieu motor mogok ya. kunaon mogokna Tinyaho ieu mogok. Ya nyaho teu. Bawa si Koyon dijadikeun ketua ku si Kribo. Oh, tadi manehna bebeja kana aing. Aing sebenarnya teu setuju saya jadi ketua teh srek aing. Dia srek teu. itu kudu mah dia bener ya Kribo. beneran ya dia ku aing Aing nyangan tungguan dia cai. Dia
Wih, emang dia doang emang negara totalitas kan aing mah. Nyala. Aing bener-bener tuh sia-sia dia kok yang diangkat jadi pemimpin. Bener weh. Oh, siap tuh jadi pemimpin. Siap, Bos. Jadikan aing selama aing 40 peting bersemedi digantikan ku dia, oke? Oke, Bos. Oke. Tapi cek aing mah kurang pas sih pakaiannya Yod. Laju, Bos. Salin heula nu gua agak kon ku aing jadikan pemimpin dia. Salin heula. Itu salin lah. Siap, Bos. Ya, ini Bos aja. Si salam lah dia. Itu. Oh, cocok ya. Bagus emang nage. Mantap aja. Angkat jadi ketua ini salin lah. Baju bagus aja. Weh bos, emang geus nyao si Koyot itu kuda kita jadi pemimpin. Atuh geus nyapan ku aing tadi di bejaan ku aing bau manasan dek dijadikan pemimpin ku aing diangkat pemimpin. Terus kuari kerta balik ku aing tas salin. Kemana jelema ku arina? Balik kerta salin ku aing. Siap para rada dia dan eta mai kudu nurut dia. Nah, si Koyot eta dia. Kumaha jeung dia? Make baju panjang kolor, waduh kita anjing dia. Bos. Ting batingnya. Bela Ting bating. Pantes nah dia. nah. Koyot. Nah, aina sia Mai dan sia kudu nurut karena si Koyot dianya ulah-ulah ngebantah dia, ya. Kudu nurut ya. Aina dia Yod tes budak dia. Siap. Ah, kuari baris. Di Bos. Tegak, enak dia. gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Nah, kuare dia ke lengan saduana cekel celi masing-masing. Keluarkan lengan. Jewer, bari melad. Ulah kita. Bos. Ulah kita melad. Kurang melad. Kurang melad. Maju. Tonton dia, Bos. Oh, kos kieu nya. Tonton Bos na. Tah, jadi kos kieu ya. Tah dina ka dieu kene. Bener. Aida mau dong guguk. Nges. Guys, kita Yod aina Yod ya. Aina ku sia Yodnya, iyo si Dani jeung si Camai. Titah kemana tah titah neangan ke daharan jeung aing. Gerak tuh. Kuari saudara Dani, saudara Camai ayeuna neangan hakaneun. Ka ditu, kuari. Kuari. Nah, bagus eta dia, cocok aing ka ditu. Bagus dia aing teu. Sia-sia aing milih dia Yod, bagus. Si anu bener jadi pemimpin saya gantikan aing. Siap, Bos. Oh, Aisyah. Bah, anak kieu nya. Kuat. Aos dia ngihan naon dia ditu. Bagus dari kita mah. Wah, bagus. Udah ya. Oke, di mana ya? Di lah. Weh, si Koyot keren itu. Coba yuk. Ikut yuk. Kenaon jelema ieu. Ide aing bagus, ide aing pokoknya mah ku aing geus nyaho bahwa aing dites tah nurut. Bos. Dasar balon. Ku aing jadi ketua pada minggu hari karebo aing. Ku aing titah pada barang bukti. Ku aing pokoknya mah ku aing geus nyaho ku aing. Mantap aing jadi ketua ku hari lah. Bos aing. Woi, bos, aing boga berita bagus. Wah. Si Koyot jelema mah cicing-cicing ge hewaeun. Tuh bos deui ge. Bos deui ge. Wah, lunjak si Koyot. Adena ku aing waduh. Adena aing can indit dia. Waduh ngelunjak ieu mah cara nama ieu ku aing jadikeun pemimpin kieu totalitas kan aing. Bos. Woi, mana bingkisana? Naon dia nanya ke bingkisan kayak Tadi pantah nang bingkisan, ayo bos. Wah, bos, dulu bos. Iya naon dia maksudnya ieu dong ki dia. Naon bos? Si aku yang dijadikan pemimpin tapi si kieu kan aing. Ieu naon ieu? Sia diburi mah dia. Wah, dia untung ieu kedeule dia. Wah, ada yang totalitas ya kan aing lah.
Wah, Bos, ada, Ini bos. Terus guys, kedip.